Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ari ieu eta hiji fasal fi ikhtiyaril ilmi tetep dina martelakeun milih ilmu wal ustadzi jeung guru wasyariki jeung babaturan wasabati jeung tumetep alaihi kana itu ilmu. Wayan bagi jeung penting li talibil ilmi pikeun jalma nu nyupri ilmu naon ayyakhtaro yen milih itu si talib minal ilmi tina ilmu ahsanahu kana anu pangalusna itu ilmu wa ma jeung kana perkara atawa ilmu yahtaju anu mikabutuh itu si talib ilaihi kana itu ma fi amri dinihi dina perkara agamana si talib bil hali dina pada harita sumama tuluy ilmu yahtaju anu mikabutuh si talib ilaihi kana itu ma fil maali dina engke dina zaman engke pikahareupeun wa yuqaddima jeung yen ngaheulakeun si talib ilmu tauhidi kana ilmu tauhid wa ya'rifa jeung yen nganyahokeun si talib Allah taala ka Allah taala bidalili kalawan make dalil fa inna imanal muqallidi dasanyana imana jalma anu taklid wa ingkana jeung sanajan bukti itu iman sahihan eta anu sah ing dana munggu urang sadayana lakin yakunu tetapina bukti itu muqallid athiman eta nu berdosa bitarkil istidlali kusabab tinggal nyieun dalil wa yakhtaro jeung yen milih si talib al atiqo kana ilmu anu ayana tiba heula dunal muhdasati ulah milih ilmu pirang-pirang ilmu anu anyar-anyaran. Qalu ngadarawuh para ulama kana lafad alaikum eta tetep misti atawa kuduna tepan aranjeun kabeh bil atiki kalawan ilmu anu aya ti baheula wa iyyakum jeung kudu sarieun aranjeun kabeh wal muhaddasi sarta pirang-pirang ilmu anu alanyar wa iyyaka jeung kudu sieun anjeun antashtagilla kana yen katungkul anjeun bihadzal jadali kalawan ieu ilmu papaduan allazi anu Zoharo anu dohir itu ladzi ba'dan kirodil akabiri dina sabada henteu araya maksudna henteu araya tos parupus berarti pirang-pirang anu aragung minal ulama'i ti pirang-pirang alim fa innahu dasanyana itu ilmu yubaidu maksudna ilmu jadal yubaidu eta ngajauhkeun itu ilmu jadal at-taliba ka jalma nu nyupri ilmu anil fikhi tina ilmu fikih yudayyi'u jeung nya-nyakeun itu ilmu jadal al umro kana umur wa yurisu jeung ngawaris itu ilmu jadal al wahsyata kana sosoranganan wal adawata jeung kana mumusuhan bahwa jeung ari itu ilmu jadal min asyratis saati eta tetep tina pirang-pirang ciri na kiamah wartifa'il ilmi jeung diangkatna ilmu wal fikih jeung fikih kada kitu pisan waroda parantos kawarid itu da fil hadisi dina hadis wa amma ikhtiyarul ustadzi jeung anapun ari milih guru fayan bagi maka eta penting naon ayakhtaro yen milih si talib al a'lama ka jalma anu pangluhur ilmuna wal awra'a jeung ka jalma anu pangapikna wal ausanna jeung ka jalma anu pangsepuhna kamakhtaro seperti yen parantos milih saha Abu Hanifah Imam Abu Hanifah hina idzin dina itu a'lam awra jeung asan Hammad bin Abi Sulaiman ka Syekh Hammad bin Abi Sulaiman ba'da ta'ammuli dina sabada mikir-mikir wa tafakkuri jeung ngemutan waqala jeung ngadawuh Imam Abu Hanifah punten waqala jeung pertos ngadawuh saha Abu Hanifah Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala wajadtu mendakan kaula hu ka itu Syekh Hammad syaikhon kahiji guru wa quron anu agung
atawa anu ageng wibawana haliman tur anu hilim saburon tur anu banget sabarna. Wa qala jeung panos ngadawuh deui Imam Abu Hanifah kana lafad sabattu tumetep kaula ingda Hammad bin Abi Sulaiman di Syekh Hammad bin Abi Sulaiman fanabattu tuluy tambah-tambah ilmu kaula. Wa qala jeung ngadawuh Imam Abu Hanifah kana lafad sami'tu ngadangu kaula hakiman ka hiji hakim ahli berpikir min hukama'i Samarqandi ti golongan hukama Samarqandi. Qala ngadawuh itu hakim kana lafad inna wahidan saanyana salah saurang min talabatil ilmi di antara jalmi anu nyupri ilmu syawara eta musyawarahkeun itu si wahid ni ka kaula fi talabil ilmi dina perkara nyupri ilmu. Wa kana bari bukti si wahid azama eta geus ngazam itu wahid ala dzihabi kana indit ila Bukhara ka tanah Bukhara di talabil ilmi kana rek nyupri ilmu. Wa hakada jeung nya kitu satuluyna yen bagi penting naon ayyu syawiro yen kudu musyawarah si talibul ilmi fi kulli amrin dina satiap perkara fa innallaha ta'ala dasanyana Allah ta'ala amara ta partos marentah Allah rasulahu ka rasulna Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam bil musyawarati kalawan musyawarah fil umuri dina pirang-pirang perkara. Walam yakun bari henteu kabuktian saha ahadun hiji jalma oge aftona eta leuwih pinter minhu tinimbang Kanjeng Nabi. Wa ma'adzalika bari sarta kitu teh amaro miwarang Allah bil musyawarati kana musyawarah. Wa kana jeung bukti Kanjeng Nabi yusyawiru eta sok musyawarah Kanjeng Nabi ashabahu ka pirang-pirang sahabatna Kanjeng Nabi fi jami'il umuri dina sakabeh pirang-pirang perkara hatta hawa ijil baiti sehingga dina pirang-pirang pangabutuh di bumi. Qala panos ngadawuh Sa'adiun sadina Ali kana lafad mahalaka moal cilaka saimruun hiji jalma an musyawaratin tina saenggeus musyawarah. Kila diucapkeun naon lafad rajulun ari bagian jelma eta lalaki sampurna wa nisfu rajulin jeung aya satengah lalaki wala syai'a jeung aya deui lain naon-naon. Farajulu maka ari lalaki sampurna man eta jalma lahu anu eta tetep pikeun man ro'yun soibun ro'yun ari boga pemikiran soibun anu bener wa yusyawiru jeung sok musyawarah itu man. Wa nisfu rajulin jeung ari satengah lalaki man eta jalma lahu anu eta tetep pikeun man ro'yun ari pamikiran soibun anu bener walakin la yusawiru jeung tetepina tara musyawarah itu si man au yusyawiru atawa sok musyawarah si man walakin la ro'a tapi henteu boga pamikiran itu walakin la ro'ya jeung tetepina teu aya pamikiran eta maujud lahu pikeun man wala syai'a jeung teu aya naon-naon eta maujud. Man tegasna jalma la ro'ya nu teu boga pamikiran eta maujud lahu pikeun man wala yusyawiro jeung tara musyawarah itu si man. Wa qala jeung paros ngadawuh sa Ja'far as-Shadiqu Syekh Ja'far as-Shadiq li Sufyan ats-Tsauri ka Imam Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu taala amin. Kana lafaz syawir kudu musyawarah anjeun fi amrika dina perkara anjeun ma'al ladzina sarta jalma-jalma yakhshauna anu sararieun itu ladzina Allah taala ka Allah taala. Wa talabul ilmi jeung ari nyupri ilmu min a'lal umuri eta tetep tina pangluhur-luhurna pirang-pirang perkara wa as'abiha jeung panghese-hesena itu umur. Fakana maka bukti naon al musyawaratu musyawarah fihi dina talab ahamma eta leuwih penting wa aujaba jeung leuwih kudu. Qala panos ngadawuh sa hakimu alafad idza dhahabta di mana-mana indit anjeun ila Bukhara ka tanah Bukhari la ta'jal maka ulah gagancangan anjeun fil ikhtilafi dina bulak-balik ila immati ka pirang-pirang imam. Wamkuth jeung kudu cicing heula anjeun syahraini dina 2 bulan hatta tata'ammala sehingga yen mikir-mikir heula anjeun.
Watakhtaro jeung milih heula anjeun ustadzan ka hiji guru fa innaka dasanyana anjeun indahabta eta lamun indit anjeun ila alimin ka hiji alim wa bada'ta jeung mimitian anjeun bisabaqi kalawan ngawitan ngaji indahu di itu alim rubbama la yu'jibu maka terkadang henteu ngagetkeun ka anjeun naon dari siyatuhu pangajianana itu alim fatacruku maka ninggalkeun anjeun ka alim matadzabu jeung init anjeun ila akhara ka alim anu sejen fala yubaraku maka henteu diberkahan sahala ka anjeun fit ta'allumi dina ngajina fata'amal maka pikir-pikir laku anjeun fi syahraini dina jero 2 bulan fi ikhtiyaril ustadi dina milih-milih pi gurueunana masyawir jeung pek musyawarah anjeun hatta layah taja sehingga yen moal butuh anjeun ila tarkihi kana ninggalkeunana eta ustad wal i'radi jeung malengos anhu ti itu ustad fatasbuta maka yen tumetep anjeun ingdahu di itu ustad hatta yakuna sehingga yen bukti naon ta'allumu ka ngajina anjeun mubarakan eta nu diberkahan wa tantafi'a jeung yen ngalap manfaat anjeun bi ilmika kalawan ilmu anjeun katsiron barina anu loba wa alam jeung kudu kanyaokeun ku anjeun mukhatab guer muayyan nu disarupakeun kana mukhatab muayyan dina pada disupri ku si mutakallim bi anna sabra kalawan saenyana sabar wa sabata jeung tumetep aslun eta jadi asal kabirun anu gede fi jami'il umuri dina sakabeh pirang-pirang perkara walakinnahu jeung tetapina itu sobar sabat ajizun eta anu langka kama sapertikeun perkara kamakila sapertikeun yen diucapkeun naon syi'run hiji syairan likullin ila sya'wil ula harakatun ieu ge sami bahar wafir mufa'alatun mufa'alatun fa'ulun mufa'alatun mufa'alatun fa'ulun likullin ila sya'wil ula harakatun walakin azizun fir rijali sabatun kabeh jalma pada hayang kamulyaan tapi langka kuat batur kamulyaan likullin eta tetep pikeun tiap-tiap jalma ila sya'wil ula kana hayang pangheulana meunang pirang-pirang darajat kamulyaan harakatun ari aya dorongan hate walakin ajizun jeung tetepina langka fir rijali jeung tetepina langka fir rijali di pirang-pirang lalaki sabatun walakin ajizun jeung tetepina eta langka fir rijali di pirang-pirang lalaki sabatun ari tumetep dina hiji perkara kila diucapkeun naon asyaja'atu ari gagah sabru sa'atin eta sabar samangsa fayan bagi maka penting li talibil ilmi pikeun jalma nu nyupri ilmu naon ayyasbuta yen tumetep itu si talib wa yasbiro jeung sabar jeung yen sabar si talib ala ustadzin ka hiji guru wa ala kitabin jeung kana hiji kitab hatta layat seruka sehingga yen teu ninggalkeun si talib hu kana itu ka itu ustad jeung kitab abtaro barina serba kekurangan wa ala fannin jeung kana hiji pan hatta layastaghilla sehingga teu katungkul si talib bi fannin akhar kana pan anu sejen qabla ayyutskina dina samemeh ngamantepkeun si talib al awwala kanu awal wa ala baladin jeung kana hiji lembur hatta layan taqila sehingga yen teu punduh pindah si talib ila baladin akhar ka lembur anu sejen min ghairi daruratin bari henteu aya pangabutuh atawa kamadaratan fa inna dzalika dasanyana itu mazkur kullahu tegasna sakabehna itu dzalik yufarriqu eta mantak mecah-mecahkeun itu dzalik al umuro kana pirang-pirang perkara wa yusgilu jeung nungkulkeun
itu dalik al qalba kana hate wa yudayyu jeung nyia-nyiakeun itu dalik al auqati kana pirang-pirang waktu wa yudi jeung mantak milaraan dalik al muallima ka jalma anu tukang ngawuruk. Wayan bagi jeung penting naon ayas biro yang sabar itu si talib amma tina perkara turidu anu ngarepkeun naon nafsuhu anu ngarepkeun kana itu emma naon nafsuhu awakna itu si talib wa hawahu jeung hawa nafsuna itu si talib. Qala syair innal hawa lahwal hawanu bi'ainihi cekap wallahu a'lam bissawab.